lain eta koplok aing mah budak ngora aya kawaninya eta budak Cirahong. Aduh anjing euy. Eta naonnya rada mahiwal eta jelema nya ti batur. Teu tarima Pak Dedi ngomong kitu bahwa anu pemungut liar teh arek dipidanakeun. Cek aing digawe anjing sia teh atuh. Heuh ulah naon lah. Ulah naon mentaan duit kanu jalan mawa motor sia teh lewat jembatan Cirahong. Digawe atuh kawas aing tinggal itu babatur aing mah tuh. Daek digawe da menang duit atuh. Jeung halal digoblok sia teh. Berkah lamun digawe mah beda atuh jeung pungli-pungli mah heuh. Sia teh ngarora keneh goblok atuh. Teu aku teu bisa digawe kuli-kuli ngaduk atuh. Aing ge baheula kuli ngaduk kuli naon we aing mah. Supaya ulah barang enta ka batur era anjing jadi lalaki tah aing ngora keneh. Ulah kitu ka Pak Dedi sia teh. Engke teh lamun kanyahoan ditangkep, ceurik mesin ala kumaha ge sia teh. Boro-boro sia anjing preman ge careurik katangkep mata. Tak ulah hade-hade cek aing lamun arek ngomong ka Pak Dedi teh ngopi heula goblok sia teh. Kutara ngopi sia mah jadi otak sia mah encer goblok sia mah. Tah ka budak Cirahong hade-hade ngomong teh nya digawe kaos aing digarawe tuh nyata tuh digawe si balik jadi jelema budak ngora mah kudu semangat atuh semangat 45 goblok sia teh digarawe anjing.